Mang. Ari ieu kampung naon Jang? Ya mah kampung Cogrek Mang. Hah, kampung Conge. Cogrek Mang. Aing ka Gunung Halu ka dieu. Ah Mang, Gunung Halu mah ka ditu. Di aya nu ka dieu cenah. Ieu mah Cogrek Mang. Conge deui. Kumaha ieu teh? Cogrek Mang. Gunung Halu. Cogrek Mang, Nah, Cogrek. eta budak teh cing balik. Balik Mang. Aduh Ah. Mang, rek nang ieu Mang. Ieu kampung naon? Cogrek Mang. Conge deui. Gunung Halu. Cogrek. Heuh, kamu ka itu ka Tadi dieu. itu Gunung Halu mah. Di ditu cenah ka dieu. Ting Mang kari dulu tuh kari itu lah. Budak zaman aya mah ngarudatkeun lah. Bae dan kolot-kolot. Kolot-kolot bong. Kamu lain kolot ya? Naon sia ngomong? Heuh, kadenge aing mah teu bohong kieu-kieu ge paras. Oh, ari si Amang. Ari tadi pas ngomong jeung wing geus bongi, ari pas diomongkeun kadengi. Tuh, pan aing mah bongeuna teu kadeuketan, teu jauhan mah teu. Wah, edan si Amang mah tolos kan. Mang, Amang. Ari film eta mah bongi Mang. kampung naon ieu? Hah? Eta budak tadi conge deui. Gunung Halu. Ejen conge. Dan mesti bejaan Mang. Gunung Halu. Gunung Halu mah kali itu katongok. Gunung Halu. Jarum coklat. Peter. Nah, eta. Budak aya Halus, ngalileurkeun gitu. kayak teh. Ieu bagoe teh. Arek mah. Euy, nyata heuh. Ayo tulikeun ah. Cogrek conge cenanya. Anu Jokio we, emang abari ka mana kitu eta teh? Bade ka Gunung Halu. Gunung Halu teh ka dieu jalanna. Gunung Halu. Kala. Oh, aya ka ditu Mang tuh ka ditu. Ka ditu aya. Tadi cara cek budak ieu Cogrek, tapi ieu Gunung Halu. Mah bener teh budak teh. Ternyata budak aya nu mah ngalieureun ka kolot teh. Ari Amang, heuh pan iya Cogrek teh Gunung Halu di ditu. Batu mah teu salah, Amang nu salah. Berarti kudu naik motornya ka Gunung Halu mah. Dan nyata awe zaman aya nu jeung budak zaman aya mah ngalieureun. Cek itu ka itu, cek ieu ka dieu mah bener teh lieur. Kami teh emang teh meangan tukang ojek li. Heeh, ka Gunung Halu. Terus aya ca tukang ojeknya. Encan meunang toro teh ditu. Tapi ka di leumpang nanyakeun alamat. Ari kitu mah aya da tukang ojek di ditu, tinggal we ka ditu, tinggal loba di ditu. Mahal teh bayaranna. Tanyakeun Mang, lain abi tuh tukang ojek kampung itu, sok tanyakeun. Bukan duit teh pas-pasan teh. Sabaraha itu Mang? Aya seban 35.000 mah. Oh, bisa. Eta we ala ceupan. Orang cepat lah. Sok Mang. Mang, ojek Mang. Ojek, hayu lu buru. Mana Mang? Pilihan lah ojek mah yeuh. Tadi ka dieu Mang ojeknya. Ke tukang ojek apa tukang naik Maroro Bagong? Naik ke mana? Ke Gunung Halu. Kapan dia Gunung Halu teh? Ayo Gimana, Cogrek? Conge deui cara budak sana kumaha? Tadi itu conge. Conge. Ieu. Cogrek ya Mang? Hah? Cogrek. Cing bener. Lemur cogrek gimana? Cogrek. Heeh. Cogrek. Ya naon gitu? Parti ngored. Hah? Parti ngored. Cogrek Bang nama cungkir. Amai ke mana tuh bener? Ke Gunung Halu. Gunung Halu Oh, mana? bukan mah ngojek, Mang buru, ngojek. Orang mah Mang sana seorang ojek. Orang tuh ke parkir. Tak itu ojek mah. Iya, Mang ka dieu. Kita tongongna. Mang buru. Ka mana parkir heula tuh? Hah, parkir. Parkir bos, tapi kan teka duit teh jeung bayar ongkos hungkul. Parkir tuh di gua saya enggak ibu. Ka mana nya? Aja ka Gunung Halu, Bang. Halu. Tahu, tapi orang mah kudu dibangkeut. Nah, Bisa murag. apa Gunung Halu belah mana? Aduh, nah kumaha. Ieu teh apa? Ah iya Mang, lima apaan Mang? Iya Mang. Ada Mang. Oh, Mang ojek, Mang. Nah, iya. Gunung Halu. Gunung Halu mana itu? Eta gunung geuning nu make panutu, aya haluan. Oh, aduh Mang, Gunung Halu mah eta mah ngaran lemur jeung kota Mang lain mah Halu Mang. Pan di ditu teh aya gunung, kan haluna cenah di ditu jadi Gunung Halu. Iya lain gitu Mang. Kumaha? Ya emang orang mana sih? Didinya teh Sumedang. Sumedang. Heuh, Jauh. pokona perbatasan jeung Leukeuk Kangseun. Oh, Pokona mah. maksud beneran. Pak di ditu Itu mah tukang eta. itu rujit tinggal Mang, Mang ojek, Mang. Awas, ngojek heula, Mang. Lagi lu mah. Ojek Ojek. buru atuh. Gila, ari aing teh tukang ojek apa nu ojek? Salah meureun. Video, Mang. Mang ojek, Mang. Wah, edan tah atunya. Dia mah teh kurang sawan apa kurang sakilo atunya? Emang kurang seperempat sih kan, Bang. Iya ngaco.
Ayolah. Mana? Hah? Mana? Orang hayang. Nur itu masuk ganjal mata teh calager ka banyak nya. Heueuh jiga nate itu mah jelema teh saya ngadahar obat apa kumaha nya teh nya. Wah kana kurang lieur ya. Kurang euy. Keur kieu we keur ngahulang tarik. Nang orang mana? Naon sih Naon sih? Naon? Di itu tukang orang parkir gitu. Terus eta anak naon tadi? Minta parkir kan Neng. Oh, Kan Neng kan. Saru aku motor cicing. Iya, Udah Neng. parkiran apa Neng? Ini wilayah saya ya. Wah, Bima. Ini wilayah saya, ini kampung saya, ini geuleuh. Oh, berbeda. Tok. Kamane eta mana? Naon? Mere udut. Udut Oh, tuh awe duaan itu. Mana ge Asli jeung buru. Oh, siap. Mana itu anu ek mere urut teh? Deui ya Allah. Sok dasar rek mere udun. Tuh. Cik saha? Itu cek itu cenah ek mere urut cenah. Non, silanian dia mah da wilayah gue. Itu Aing mah mah geus urut bieu mah. menta duit enak wah. Wah, kayak itu ini teh laki-laki menta duit ka awewe. Teu modal pisan lalaki teh aing mah. Sap-sap ini. Waduh, sia. Waduh, Oh, naon? jadi aing nu dicarekan. Naon? Carekan gitu ka wedoan tuh. Naon? Oh, minta udut je. Lo tidak main tak sia? Pancep aya teh ek mere udut cenah datang ka itu teh dibere aing karena dicarekan. Sia kumaha main tanah? Jeung teh mana udut ek mere teh? Lain gitu sia. Coba ka tanah heula. Ini ngagelisir tina dada sia udah. Wah, dan meureun aing cabok bener gue teh. Waktu hampura, aing teh nyanto. Aing dicarekan mah Kesel aing tadi ya wong parkiran teh. Wajir Masalah mah Baik. masalah kabut. ya enak kita enak seribu. Bang, aing dijerumuskeun ku sieu ka itu tuh. Parkir mang parkir. Soalnya namun sejak dia parkir mang. Motor gede mah pokona Boga teh jang. ulah mu teu beunang diajuk teh. Jang mana mah eta geuningan. Dia cuma mesin layar nih. Hidup apa ini? Nah, enak ai. Teh nyawan. Jadi baru kuasan saya teh. Orang mah parkir Nyawannya. Parkir dulu ah. aja kan udah jadi bae lah mang urang mah. Parkir dulu. Tah. Heh dudu. Aya. Tuh itu ai awewe dua erek naik lagi. Mere itu orang-orang geus seubeuh geus sabun geus ewang geus foto. Tunggu buru. Kita mau mere parkir ka dieu. Tahun deui. Rek naon ka dari deui. Beja na ek mere rokok cenah. Rokok Rokok gratis. Endoknya. Rokok Bangun gratis. itu geus eta hasilnya. Gusti nu agung, abi kudu kumaha deui atuh ieu teh besti. Berarti mau mere rokok. Ya kumaha atuh? Saha nu ngomong nasi aing mah saha? Tuh itu tuh duaan. Ayo eta deui meni eueuh nu lain emang eta teh coba abi bere teh abi kita hayang Matu. atuh dikieu mah. Teuing ah tuh cenah. Ini tidak tamu aja tenganan lalaki teh teu modal. Bos. Teh. Jangan mawar teh aja. Ajar alhamdulillah bos tuh. Lu ngasih tahu naon? Mangan itu kelingitan hiji bos urang teh. Naon? Aku sare pakena. Terus opit. Dipake eta majikan nu conge teh. Ah, bahaya we. Tuh bos. Kita harus beak bos guys buat dudun. Cenah. So balik ke urang mah. Oh bosan lah nunggu lah capek urang mah. Ah. Kareo teh ngan anjeun mah teh. Kami yuk. Oh, baik nih. Tuh, mantan aing. Neng. Mana wae atuh? Tas lah we. Kumaha damang? Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Ampun, orang ngajaknya di dia tuh. Ayo. Ampun. Ada atuh ka mana wae? Ayo lah mau ka. Kuning teh di teangan atuh saya. Ka mana? Nah, tuh bakal heh Aduh. Aduh.